Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Tania Liani Putri kelas 4 di SDN Cipangisikan Kecamatan Rancabali. Dina kesempatan ieu bade mempresentasikan hasil review buku dina bentuk puisi. Judul bukuna Sabi Lulungan, penulis Sabi Lulungan, penerbit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Jumlah halaman 34 halaman. Endahna desa tos teu aya, endah desa nu harita alus duka ka mana. Alam nu tadina hejo ayeuna tinggal carita. Desa abdi ayeuna barobah tos jadi kota. Kamana deui abdi neangan endahna. Ayeuna nu aya tinggal karasa hariwang. Sabab alam desa abdi nu endah ayeuna tos teu aya. Asa ku geunah ningali leuweung anu harita. Rupa-rupi sasatoan aya kabeh di dindin dagingna. Jalma-jalma nu teu boga etika tos ngaruksak alam. Tatangkalat dibabat beak ku maranehna nepi teu kasesa. Leuweung nu sakitu gedena dibeuleum nepikeun kabeh pikeun kabutuhan sakumpulan jalma-jalmi nu teu boga etika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.